Allah. Iya, dia nih ganti rondi, dia dipekan dua anak. Lu angsa 25 minggu ya lah dan turun setelah hari itu. Sok abdi mah da moal ieu 10. Jadi kami kurang aku bulu dia bulu angsa bulu gading. Eta teh pesanan orang Bojong tapi ditinggalkan kata wati heula gitu. Dok dicocok teh gitu. Bae da beungeut mah henteu. Oh iya. Bae teh. Apa hasilna ieu nanya? Kamu entak kamu batikun kita kantong teh kieu wae warnana kieu hungkul baru sedeun cenah ieu kantong udah hiji oge anu ikutan hidung teletik teuing sieun geneut kumaha lama ge Auren coklat merah da gede eta Lisa roba pada macokotan teh boga hutang lah. Paling bare mas kawin heula. Saya keharap insyaallah. Gampang. Ibu jara katen baturnya kudu duga. Batur hayan banjir di mana nih beak imah sebalanya. Eta nu banjir supir perebut tuh penumpang kadang gelut. Yo anak bagian beli segala dipotong. Iya diimporkan beneran ieu mah. Aduh, lisaan di teu sadungkeun. Ada buku parajang. Ngeureunah sia. Aduh, kumaha lisaan lisada peletruk. Lisaan. Kana anta. Kan kredit tiaran heula. Ada tobros Elisa anu sebenarnya Elisa anu geunaheun. Langsung kudu disambut di sana. Elisa anu. Oh, Elisa. Sugan teh Elisa ieu teh efek teh ketome. Diharana pisan. Ieu teh sana. Make sampo naon? Tuh, yang suka inget. Nu aya di warung. Nah, ternyata kamari ge. Siaran, terus cabutan oban ngadedek peluk. Iya, eta na mawa katerna ami pangmosi ana sakumaha teh. Pas bisa yang siaran deui. Katerna aya di jero anu beureum. Beureum abang katerna asa. Aya. Katerna anu beureum aya. Ada labu. Iya. Heeh, di si Uwa dina kulkas itu na kerasnya. Nanti bakal daya ke nyuci kanannya. Ya mau macet deh. Gaun teh aya ta gaun. Aya kutuan ikan teh, Neng. Loba, ya itu. Di kutu tah. Mana di kutu? Oh, bisa. Kalau mau kan mau bakal tahu. Nah. Kalau bangun resep nyaran, nah, lu udah resep nyaran teh. Lantaran arurang padahal kan dua baturan. Kene awal masih kene sudah keluar up. Digana sahanapun abi. Iya mah jeung Siti ibi teh. Heeh. Jeung Siti Bipa, jeung Tentet. Saluran abi sih. Budak mah jadi kene atuh.
jeung Tet jeung Siti Bipa. Bisa bodang keluar bieu menang 3 keluar. Si Herman. Mang Jahid anu mau. Nya. Saha? Si Herman. Pararoh deui menang teh. Baturan teh. Ya, curang mau daek suksak sik ya. Fisikna. Itu biaya mulu. Heuh bae kuarana. Nang 3 ge nya. Lalakina teh Ya teh ngaranna teh disugeri. Jabatan eta Seperti dalam itu ngaranna teh disugeri. Nyeri tadi tenas? itu ngareuna Besi nyeri gitu. habak tuh. Eta mah nindasna kumaha dicocok meureun di dinas. Dari kompor gas ini cia 450 400. Pada nganyuk mah. Bari kompor eta deh naik. Nganyuk masuk bararutut teh kompor naon? Kompor Lanceuk lah kageningan kararatan. 650 teh. sakopkeun atuh bisi ngabalajeun sapotong ka hareup. Penyaran heula ikut lagi. Ay, atuh resep cicing atuh mie bae. Namun minta duit. Nah, abi pemadaman ditarimisan dia tuh abi. Naon? Baru dak eno ditaramu we. Naon ditamu teh kutu. Ya ditamu teh minasnan teh ditinasan kana kulit. Baheula mah tarinasan kieu. Mun aya risa teh tuh keluar. Nah. Dekat yang gane. Tuh. Nah, katanya di keluarna. Oh, kecil abi. Itu sirah nama ieu sirah bau kungkung ka ciri teh. Mana deh? Tuh ieu. Duaan sah. Tah neng. Ari teu pernah meuli umurna. Da samotoran. Dahar. Setene mau deket teh mah abi dunggal poe di siaran mah sase. Naon? Ya sarakola tara di siaran. Mau ngapoe teh abi loba aya kieu resep lah. Ngapoe di siaran. SMS satu teh kudu panjarakeun abi gitu ge SMS. Isal teh. Iya tuh eta abi keur nyiaran. Kumaha deui nya we Sudah pada duit itu pada duitnya. Batur itu begini gitu. Itu tapi sekelancik nyaran teh nyebutan uban tenor. Nasinya id mana kemana? Itu tinggal liwat. Tah mun nyaran teh rata kabeh kieu bisa nyeri sirah sabelah cenah. Ines balik ke sana. Loba pisan teh nur lalaki lagi man ciulis, man dosoa. Babaturan. Paraho deui. Jahil. Saha anu budak Cilekom tukang gas asa Ius. Tah Ius nya inget Ius mah. Si Herman pokoknya. Nya. Jalan lucu kelas genep si Herman boga ijazah. Nah, sakutu Si Uyus boga ijazah tara mun teu mah mandosa. Dian eta teh Dian teh jadi. Nah, Mang Dian wiwir. Kira mun arap ningali beungeut mah arapal. Oh di ngaran. Po ngaran mun ningali beungeut arapal. Tapi lamun anu baturan SMP SMA mah tara parhode nya. Soalna jauh teuing. Are SD mah jauh pisan. Oh, genep tahun. SD mah jauh pisan soalna kan keur leutik pisan tuh kuat. Terus SMA. Abi mah ka SD.
SD mah SD naon ngaku SMA. Aku mah di Mau menang hadiah ngabohong oge. eta teh si Rika yang pantaran teh. Nah budak lalu pikirnya tuh. Si Rika mah Kan abi mah gawe langsung teh lah. Ya dia gawe. oh digawe. Gawe di Jakarta. Ya hari tet-tetan citing baru bujang. Dia mah langsung gawe. Oh tinggal resep nyiaran. Ya kebetulan sekolah cenah itu punya cenah lalaki. Parah tuh. Siaran kurang. Tiruhur neng enggak? Kayak bebet. Si Ami ngerekrut ke Denmark. Si Ami nyiaran teh. Si Ami ngelanan hui separono. Ongko. Tadi wis kan kayak wis sandilanan. Mantap si Ami dia bagaimana? Tuh situnya itu emang boleh itu canian kali. Amun nyeri ngomongnya. Ngereunah nggak? Oh beres enak sih. Teh nyeri gitu. Di bukti nih kan lagi ya. Mun abi buku ka kieu bersyukurna ka Allah. Tapi bukan 6 bulan yang dulu. Nanti para ngawasan kan jauh. Itu para ngawasan kan jauh. Kamana kan sandarang aja. Saya me suka marakam. Tak abi lulusuhan saya keburu ngaraji cek. Nggak bisa putu. Iya neangan harta karun di nasira. Tah si kuat. Eta teh jaket Korea Bapak. Model Korea gelembung. Cok cobaan gerak. Cobaan gaya gerak dipakai teh jadi anak muda. Itu teh nu hidung can dipepake di sirayan coklat. Sudah bisa dihirikan ame eta aduh. Nah hulang waduh lumayan saya aya mah kumaha nya. Ini susi aku eta pakai body. Eta mah moal beunang teu beunang. Ieu mah naon si salaki teh? Salaki ge bingung naon cenah. Amun bijil getah piraku dina lemari ega. Lemari dage palasi. Ah, teu bisa dihirikeun mah dijual dimurahkeun naon bae. Pakai kita ini. Itu nih nyaran hal budak kan ini. Iya, pagawean yang budak we. Itu kan karuhan kutuna teh. Di masing-masing bisa kacentek nurung abi adinya bisa menghirikeun teh gitu. Itu tapi ala karab awuna mending gitu. Tara kumpul-kumpul. Yang situ teh kan paramut di malam teh. Saraya mereka nanti. Abi kan kenagihan. Tiba-tiba salah. Isu-isu. Oh kenagihan teh teh kan anu kawinan dulu kitu nya. Oh nya kan udah ngawinan. Kanu kawinan. Lain sore si abi kenagihan inget keneh. Di Bojong Sirna nelpon. Bese ungah ieu mah ka imah mimiti nelpon teh ungah. Ka imah isu jam 8. Udah ke Semarang. Kan itu teh katingalina teh dipake ke Semarang. Jadi dipake nu hiji deui. Nah, jadi itu kieu. Langsung ke teh nur jam 8 kurang setengah 8. Eta teh. Oh, cenah teh aya ka Serang, cenah ka sawah geus. Abi ka sawah naon? Kos boga sawah wae, sawah teu boga. Ada video hungkul. Boga sawah ti mana horeng aing. Lain di sawah kebon pipir meureunnan. Lain di sawah. Terus nyebut ke sawah. Pipir mana kebon. Balong itu teh. Di pipir aya. Bieu mametan.
Kita mah halusnya di Tadi luar batu. telur Medina di benteng. Di luar tuh. Oh benteng nabi aksa barang ku ayeuna baheula mah keur murah keneh mun digawe masuk mun digawe da marahalnya Nenek imah teh Anu kasih sikeun. baheula nya di benteng lah tempat sudah pisan lampu. nah mah teh luhur pisan ya Kumaha eta? nganu naset sih nu benteng gitu mah batur mah alah si banjir si garok barang makalame nonton ti luhur Dari jam. ngroni cenah Abi teh ketukang kali itu. ngroni cenah banjir alah ti cai cenah ngagledeg ieu mah hujan badag orang menonton ti luhur eta hungkul hikmahna teh asuh hikmahna di benteng teh sarua segala saruanya hikmahna imah luhur teh Di imah nu mana cita ngarene sarua tapi di sono. lala kutu-kutu ai kutu Ini hujan ya. Luar kan macam hari lu. Tuh. Masih kena itu tadi. trek cenah ya Allah ulah ka hujan gusti engke sore hujanna ka hayang abi Itu kayak susu. hayang jelema Ini kacang tuh mana ini? Dunia. tebanana ronton Mana anu tukang kredit nyaran. nyaran tukang kredit nyaran sirah baturnya tuh resepnya kemana Elisa baleuneur Keluaran ayeuna. tuh Kita tapi coklatnya anu kieu. Ya. Alah bisa dibahikin di situ. bae ah cari hujan Anu balik tuh. gitu tuntas sok nyari sirah Hah? Nanti. Ya, sih hujan. Gini ganti anggaran waktu ini. Ini ami haredang teh jadi pramuka. Nah, kita kan karena Ada di posting. itu sirah hungkul Hujan. Balik ke hujan. bae ieu teh senam biasa Sabtu dibalikeun ka Jumaah atuh di urang teh pare teh senam-senam teuing atuh Jumaah cing Jumaah mah loba hari ibadah atuh cing heeh can helaleh kan bikin cenah helaleh mah cing urang teh ngaragangan atuh batur mah batur dari kir jadi we teh bisa cing da waktu nagihan atuh Jumaah beuna iya. mending Daun. tanya kita hese